Balikan roti, susu, bukan itu darun rokoknya. ATM kamar ya kan? Ya. Oke. Kela road. Barang banyak. Dia soalnya bohong ya sama. Pokoknya mah rokok mana nyokot tuh pang mahal narud. Kalau ngerang-ngerangkan jajan di dia. Pokoknya sabatang ah. Apa sabatan? Apa? Rokok jarum coklat. Lihat berak. 1.500.000. Oh aing ke sok kurangan. Oh bener. Karasa merenang kehidupan kumaha memilih jeung aing. Ya bos, tak pesanan gue saya be. Bener ya anu tadi disebutkeun. Cuman roti mah euy cenah baru lu kan. Ya doang. Iya. Wah, mantep ya. Iya kesukaan orang ya mah. Strawberry ambe hirup kurang berwarna. Mantap iya kesukaan orang ya. Ultra milk. Rasanya mocha. Kalau bang lu minum. Bos nuhun. Rasanya minum. Tak gitu. Jadi mana kurang lebaran wae susu cungur ya teman jadi mana lebaran wae susu kurang teh berada halus lu fresh cerdas ambil bisa berpikir lebih panjang. Jadi ini kalau kalian butuh susu kotak kalian tinggal cari aja di Alfamart atau di Indomart, kalian tinggal cari Kadul Kalangan. Ini Ultra Milk rasanya enak. Dan di sini kalian bisa baca apa aja manfaatnya. Guys, begitu wae teh saya. Anjing. Baik. Mantap bos. Biarkan, beliin tuh. Oke. Ya beri udut baik. Minuman susu UHT rasa mocha. Mocha bos. Enakan mocha cuy. Ini kan kita pakai mobil. Gampang mau ide duit lo baknya ini apaan? Saya kudu melu ayeuna. Aing kan arek usaha kudu diajarnya aing. Sukses samun keilmuan kataikan. Ini orang liar. Iya. Siapa aing nyaho aing cara gawe yang gimana? Oke. Kelak. Aing orang ganteng. Geus gede oge, geus jadi bos, masih keneh we bloon keneh wae make dasi ge. Aduh. Songong. Tah, kieu tah. Meh rapi atuh tinggal ya tuh rapi. Kacamata aing ada dia sih. Jahil lama sih kacamata aing mila dibotong. Pakai lah. Pakai kan aing percuma ngagaji sih aing. Dibalik. Aing dipotong gaji sih ya. Sip, ganteng. Dadah. Asa caang tuh. Nyaho udah atuh udah. Geus ganteng pokoknya pokoknya. orang amprok korban. Amprokin korban setiap tempukan. Mang gunaon ngalamun wae, Mang. Saya sih. Aing Jimmy, foto wow ka YouTuber terbesar se Asia Tenggara. Nempo maneh orang bakatna loba, tong ngalamun di dia. Milu we jeung urang di tukang ngalamun bareng. Tuh.
Hadirilah, kini telah ada di sekitar Anda bermacam-macam toko ban. Dan disinilah ban yang terkomplit. Dimulai ada dari ban yang bulat, ban yang lonjong, dan ada juga ban yang berbentuk segitiga yang beralamatkan pokok nama di sisi jalan. Anu aya kembang, anu aya mobil. Pokok nama eta didinya aya tukang tambal ban. Sok pilihan sorangan lamun teu percaya mah. Anu kempes bisa jadi kembung dan menang nambal. Pokok nama gera balik. Ayo atuh, kok lila lempang teh. Keong-keong lain. Dia ngalamuna bareng. Sia di dia, jauh-jauh teh gua digaji ku anjing. Gitu. Tah itu jauh. Cing eta. Asa saha sih? Oh, pakai ngatur-ngatur aing gini nya. Tadi geus ngomong orang si Jimmy. Heuh, mano itu toko. Aku masihnya. Bae nyawa-nyawa nambahan toko mah ditinggalkeun ku sajam mah tuh. Sasi namana teh pokok deh. Dah jikin, saya nyawa mah tuh tinggali gedong. Lamun lain wae mah usaha. Tuh tinggali kontrakan. Set yang gua kapau eta. Namanya Haji Gondes. Gondrong desa. Oh, kumaha aing mah teh nek kumaha ge ha. Geuning andenge Rud. Di kalakuan kameramen dibejakeun teu salah ya. Juga nama. Ya. Kebejakeun ka ieu nu nyekel kamera isukan ulah memilu deui yang si Jimmy gitu. Ku aing bayaran kabeh saya kontrakna. Oh, goblok. Bejakeun. Ngabocokeun wae. Ieu ge bahan aing duaan ya. Bejakeun. Oh, siap. Telepon ke penting. Awas ya, mun memilu deui. Lain je, tadi di tempat teh kajuan loba lamunan siga nu loba duit teh kitu kunaon sih? Tolong ceritakan gitu. Justru ya aing teh pusing naon kunaon. Naon sih? Aing kalau banteng duit, tapi bang nggak butuh eueuh. Aya ku kituna jelema loba duit pusing coba. Yo tingali aduh eta tah nu ditukak. Wae euy. Eta buka eta kacamatana ho. Menang nolindek di wae Rudi. Hasil wae. Ih justru aing teh rieu ternyata mah kunaon aing ngan jelema teh panggih-panggih bikin ngurus eta teh nu di tukang. Emang naon sih eta? Ya percetakan tinu Ranginang. Ranginang buset teh aing persaingan ge Ranginang mah rieuet batah hebel. Emang kapan kamari cenah jadi duta sampo lain ya? Eta mah geus bea kontrak ho. Tah si sesa eta honor sagala naon teh urang tempuhkeun ka tukang. Jadi aya kudu naon? Sebenarnya itu jelaskeun we. Apanan aing geus ngomong ya Jim, aing teh neangan jelema. Denger naon? Nya cikeun ngelola ieu. Atuh teu kudu jauh-jauh. Emang teu nempo style ieu. Apal ieu naon? Lain kaco. Haji teh nyawa dasi-dasi acan. Amun butuh jelema nu kitu, urang lulusan naon nya? Tempo ieu. Apal kan? Lebanon. Gila orang di Lebanon, universitas eta. Tadi ya. Goblok. Si Jimmy hirupna dasar bating wadul. Iya budak teh di ditu purana perang apa sakola aing curiga ya. Boro teh je. Percuma ngagibah tukangan gigireun ge ayeuna mah kadarengean tadi si Rudi ena si Haji. Mane gara-gara nama. Cuma geuning nyalahkeun ai. Jura cek lah. Balik kayaknya. Rud udah Rud. Lagi itu kameramen orang itu si Joni buru-buru. Cenah ka mana? Geus digaji oge gede ku si Jimmy. Bae. Pundungan sia mah hirup teh. Ayo geus. Milu deui tah. Nyau ampun dah anak si Janem. Aing percayalah kemerdekaan manekan keluaran di luar lain. Luar naon luar angkasa. Oh tadi kan mana nunjukin eta teh. Oh iya kudu percaya orang soalnya banyak reng-rengan anu
megang banyak perusahaan besar, nggak perlu saya, banyak temen tenang. Tapi yakin bisa ngelola. Buset teh, iya tempot teh. Maaf. Kieu tah, pokona mah kieu. Dijamin. Pokona mah kieu. Nah, pokona mah kieu. Nah, pokona mah manehna mah kieu. Nah. Tapi tetap Ji, ente cuma-cuma saya narik orang luar, semuanya perlu modal, didinya sanggup ente. Geus teu kudu ngomong kenu kitu. Nyawa sorangan aing. Sok butuh balas emang ngucap gerak lah aing. Seetik Ji. Mau butuh sakieu ya orang mah. 4 miliar. Geula aing nu teu bisa ngitung apa ieu leungeun aing anu teu bisa ieu ngenilep nya. Aduh. Opat jeung aya sabaraha tuh. Aya weuh, ngeluh malu tibang dipenta duit 4 miliar teh. Eta Ye, udut mah. Si arek budut. Kumaha duitnya eta? Si goblok ieu mere teh teu salah. Kedeng. Aing nyokot dulu duit. Ya, tungguan lalila. Terus percaya sih ke aing anu. Tah, duitnya datang. Ya, Jem. Ya, cekal we lah kumaneh. Ieu kan 2M, 40.000 teh sama. Oh. Ieu duit kabeh lain. Duit, asa kurang percaya ka aing. Oh. Elah tempo lah haji ge. Bukna gondrong kana. Cek aing ge. Tapi kalau gitu lah. Percaya soalnya percaya ini berat tadi 2 miliar berat tadi. Mau 40.000. Kurang 3.000 oh Ji. Kok masih 3.000 nang kemana kan ieu? Kurang 3.000. Ah ya, aing ente pakai parkir. Nah, tapi kayak bayarnya 3.000 nah, kurang nah. Yang transfer kabeh ke sana. Set eta udah. Cekal. Oke. Ji. Mau lila ya. Duit pan geus. Pokoknya mah nama silih doakeun we sing sukses. Oke. Usahana sing percaya, tapi intina mah orang can boga nomor didinya nomor HP nya. Ya, sok. Kayak kontak-kontaknya mana nulis. Oh. Nomor eta mah foto urang tong dibukaan. Ya dah teh. Ya. Tah. Sarana eta. Haji Ikin ya. Ha. Kayak kurang di miss call kan. Kayaknya Ha. Rod. Hai. Iyalah. Iya, sukses pokoknya mah. Assalamualaikum ya. Ayo Ji. Ayo. Mantap euy hasil. Aing siap karena percaya aing usaha kitu. Aing percaya aing mah. Aing mudah-mudahan jadi lah. Investasinya lumayan nanti kemarin. Aing jadi hirup. Kalau terjadi senang. Hei. Tadi kan aing geus nunda duit di ATM. Paling aing bisa mere sakieu ya. Kurang bagi rata. Sabaraha. Iya kan sisa ditunda di ATM cing. Oke sih. Udah sakit tuh loba-loba. Semua peraku duit miliaran aing negara 200.000. Pada sudah udah heleran. Ya. Lumayan lah. Oke. Iya nuhun ya nya 200.000. Tapi aya tapina. Non sih. Isukan aing mau bisa milu euy. Nek ka Thailand heula aing. Kata ieu lah. Lumayan kan jika ongkos ke Thailand 200. Mahi 200. Mahi lah. Anjingnya gede wadul kudu teu mahi. Sia wadulan masinisna. Oh, siap, eta mah pake sih. Tongko tapi teh balik. Kue Senin. Kain ya, kain mah. Poe non poe Senin. Oke sip. Di Thailand langsung kain main. Oke. Oleh-oleh na tenang poe yang bawa. Tongko masinis. Oke. Super pramugari. Oke, siap eta mah gampang. Kayaknya. Oke. Kade jalana.
aing di dia teh rasaan boga baturan. Manena kamari pan di mana digusur ke tol Cipali. Sugana aya duitna. Paling tayangan ka imahna sugana amprok. Sugana aya keneh. Kalau magang nama iya. Pasti aya lah 5 pengangguran gitu. Aing boga anak teh nganggur, teu kenean pagawean, ngopi hayang, ngaroko hayang. Tah, bapak siap masuk di manja wae, padahal mah jurungkeun ke digawe. Ya, budak teh anak budak atuh untung sok disarekan bae keun budak. Naon sih mak? Kurang dicarekan, ujung carekan, gal kue teh. Sia teh nean pagawean, kemana ke atuh? Ulang nganggur jeung nganggur kos baya we ngadaplok we. Meni jiga nu pagawean. Loba pagaweanan neangan digawe. Aku mah deui mah da usaha enggeus, jadi ieu keur neangan cuman da can kapanggih, can rezekina meureun mata kitu ge. Yang enggeus we ulin deui daripada di imah wae bararosen. Makana sia teh tuh kolot ngomong tuh dengekeun. Mak, aya 2000 teh mak. Kayak ngopi tuh lah. Segala hayang ngopi usaha henteu. Ih, teteh mah meni galak ka urang teh. Abah boga teh 2000. Lah, terus di mana? Tega bag duit nangis beak. Oke sih kebobolian tega rupa we. Sep, kebeneran mana ya di imah? Mak, bah, teh, calager. Cager. Sep, jelas ya. Oh, aing boga bisnis ya. Bisnis naon euy? Aya we. Yuk lah. Sia ini boga gadag naon di imah, Sep? Biasanya pengacara tuh. Pengangguran banyak acara. Ngomong wae buku kolot tuh ge aing keur neangan pagawean ieu teh. Pas aing datang ke dia teh aing mau sesuatu aya lowongan. Sedek teh gawe di aing. Gawe naon emang? Aing keur butuh pisan emang pagawean teh. Kebeneran aing boga komandan Tatang orang jero. Sia awakna halus ya. Cocok sih. Cocok. Kumaha daek teh? Woi, Balik Jin. ih bener. Emang di baheula urang hayang jadi polisi teh, yang jadi aparat lah. Pas awak mana halus sih soalnya ya. Awak bahannya. Bahan ya. Lain hari diasupin aku aing mas ya bakal tere menang pagawean. Mual lila-lila di imah. Tegari daek sih asup kadinya mumpung aya lowongan. Emang syaratna naon? Hari persyaratan mah angger lamaran biasa ngan apa meureun. Iya. Naon eta? Iya. Leungeun. Ih, si mah teu ngarti. Duit, Sep. Si boga duit teu. Sebenarnya mah aing apal. Kolot aing kamari teh menang gusuran ku tol Cipali. Nah, eta aya duit teh bakal. Justru eta aing kudu ngomongnya lah ka kolot. Nah, ieu sok atuh. Bunga aya si Abah na. Mak, itu bebaturan uing, awaran gawe, cuman pakai duit. Gawe naon sih? Uing ngerek jadikeun polisi, Mak. Nya heula tuh sia teh aya kamajuan. Hirup teh. Mana teh geus sakolakeun tapi ka mana-mana. Sugan we sia teh kapanggih jeung milikna. Cuman pakai duit, Mak. Geus kajeun duit mah dipentingkeun sabaraha ge kumaha. Asal penting gawe maneh. Emang sabar aja nyogokna. Saeutik, Sep. Cuman 3 miliar. Ayo wa duitna. Tuh, Mak, 3 miliar kumaha itu. Gampang duit mah ku aing cokot. Ya, duit. Nah, dikeun tah. Asli ya, Mak, duit. Duit tah, baca tuh. Ya, Jin. Duit mah aya dibere aing ku kolot. Asal sih tong bohong. Moal lah. Bener kudu aing Hancur aku mau dulu tikar ngabongan sia tapi duit. Kan. Benar ya duit. asli lah. Penghitung. Mau ditembong-tembong kade, diintip. Bandeng atuh. Moal iya ya. Oke. Tapi orang malila ya.
Rek buru-buru langsung ke Jakarta. Gitu. Nah, nggak bebeja. Nanti ya. Oh, pokoknya mah kayak si Abah nyimak secepetna minggu hari beja. Biasanya ada orang ngerek ya ke Jakarta ya. Kayak mana hubungi we IG urang ya. Aya kan Instagram, aku udah Instagram. Iya, DM ke poinnya. kebejakan ke si Abah sih mah gitu. Oke, Secepetna ya saminggu Ah, siap. Ma, orang ngerinya, Ma. Assalamualaikum. Salah.